sakumaha anu tadi diuningakeun ku kersana pun dulur bahwa Sohibul Alfukah sapala putra sakula warga ngulem ngempelkeun urang sadaya dina ieu mangsa teu aya kajabi seja tasyakur bin ni'mah walimatul hitan. Nemrakeun rasa syukur, nemongkeun rasa bungah tina sugrianing nikmat rahmat nu parantos katampi ku aranjeunna sakula wargi. Utamina pisan wirehing anjeunna parantos nohonan ngalaksanakeun kawajiban ibu rama kanu janten anak turunan nyaeta dalam rangka ngahitan. Kuasa kitu mudah-mudahan murang kalih anu neme dihitan khususna umumiyah anak turunan urang sadaya mugia sing dijadikeun anak turunan anu khairun nas anfa'uhumul linnas nyaeta anak turunan anu bermanfaat anu berguna kangge bangsa nagara utamina sing janten tatanger sing janten pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'an anu pidawuhna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna ila akhiril ayat. Anu hartosna Allahu alam bimiradih wa idzibtala jeung sing inget nalika marentah kami ae umiro tegesna marentah ibtala teh harfiahna hartos harfiahna mah hartos aslina nyoba nguji numutkeun sabagian ahli tafsir ibtala di dieu mikna amaro nyaeta marentah jeung sing inget nalika marentah Ibrahim kakangjeng Nabi Ibrahim saha rabbuhu pangeranana ieu Ibrahim bikalimating kalawan pirang-pirang parentah fa'atammahunna tah kudu nyampurnakeun aranjeun kabeh tah kudu migawe aranjeun kabeh kana eta parentah naon bae anu diparentahkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam anu didugikeun deui anu dilaksanakeun deui ku urang salaku umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dupi syariat agama Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam anu dilaksanakeun dilajengkeun ku umat jungjunan eta aya 10 perkara. Aya 10 jumlahna teh syariat agama Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ngan cigana lamun dibahas kabehanana moal beres nepi ka subuh kitu nya 10-hanana. Tah anu tos caket weh atanapi anu nuju dilaksanakeun ayeuna nyaeta kawajiban parentah Allah taala anu diparentahkeun diuningakeun didugikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam didugikeun deui dilangsungkeun deui ka umat jungjunan kahijina al khitanu adalah khitan nyaeta nomor kahijina hitan disunatan disopak lodog gitu lamun ceuk bahasa eta nama gitu dileungitkeun kucupna
kot umayugoti hatatan kasipakuluh. Ngalengitkeun kucup anu ngahalangan atanapi anu nutupan kana naon atuh tetenya kana hulu kitu nya. Kana helmna gitu tah. Dileungitkeun etana. Tah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam adalah jalmi anu pertama ngalaksanakeun hitan. Wahwa jeung ari Kangjeng Nabi Ibrahim di hitana teh dina yuswa 80 tahun. 80 tahun teu kabayang lamun usia ayeuna namanya aya di dieu 80 tahun. Aya bah cek kumaha eta 80 tahun. Mana tenggu hal gahelna 80 tahun. Lihatna. Oh 80 tahun teh disesuaikan sareng usia zaman harita. Jadi 80 tahun ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam yuswana 240 tahun, otomatis 80 tahun teh can lihat gitu. Da usiana ge ratusan tahun gitu. Siana ratusan tahun. Sedengkeun ari diurang di Indonesia wabilusus di Jawa Barat jalmi anu pangpayuna di hitan adalah Kanjeng Sunan Rohmat Godog Suci. Eta pangpayuna diurang di Jawa Barat. Oh, di mana di hitana? Di Mekah. Di Mekah. Anjeunna sabadana nentang kana ajaran leluhurna lebat Islam di Mekah nyata ku Imam Ali sanes Sayyidina Ali. Tapi Imam Ali salah sawios ulama, salah sawios imam anu jumeneng dina waktos harita. Tah anjeunna anu ngahitana diteraskeun weh ka urang ayeuna. Hukum kadudukanana ari eta hitan wajib pikeun pameget, sunat pikeun istri. Naon pangna wajib pikeun pameget sabab kawajiban hitan aya patula patalina malah erat pisan hubunganana sareng kawajiban salat wabilusus kangge pameget. Naon margina? Margi syarat sahna salat teh kedah suci tina najis dina badan, dina pakaian sareng dina tempat. Syarat sah eta. Sedengkeun nu namina syarat teu tiasa henteu ma wajaba wastamaro. Perkara anu wajib anu anger teu tiasa mun teh mah lesot teu tiasa mun teh mah hilang eta syarat salami eta ngalaksanakeun salat maka syarat sahna salat kedah aya sapapanjangna benten sareng rukun ari rukun mah mawajaba wang kotoa perkara anu wajib ngan narima pegat tetuluy-tuluyan eta mah mode dina salat rukun salat teh maca Fatihah pan dina salat teu maca Fatihah wungkul beres maca Fatihah tuluy ruku itidal jeung sajabina eta rukun ari syarat mah sapanjangna netepan wayahna ieu syarat anu 8 kedah aya di antawisna nomor kahiji kedah suci tina najis dina badan. Tah sedengkeun bila mana teu acan dihitan ceuk tadi si helmna teh aya nu ngahalangan maka ketika kahampangan otomatis eta cai bakal nyangkrung dina tungtung kocop. Dina tungtung kocop bakal nyangkrung. Kesanak salat berarti teu sah salatna. Atanapi yeuh kebiasaan. Tos dihitan mah ngan kebiasaan bapak-bapak. Lamun tos kahampangan heug ngisang. Heug teu ngisang. Komo bari jeung pandina teh mah di jalan gitu bari dina mobil pan di mana we karepna. Ya. Nah, kade ieu teh urang hilap kahampangan lajeng teu ngisang. Beres ngisang beres kahampangan diangge deui lancingan lebetna otomatis eta
najis anu aya dina tungtung bobogaan urang teh kena karena carana jero gitunya. Tah karena lancingan jero. Nah eta tiasa upami kitu darurat mangga ngan ketika bade netepan wayahna laan heula. Iraha ngalaana saat satu acan wudu. Ari urang mah biasana teh samemeh wudu digantungkeun. Nya, saatos wudu gitu bade netepan kakarak di laan urang mah. Kitu nya. Kumaha tuh satu acan wudu di laana. Bilih di jalan urang ngayakinkeun bahwa naon urang tos kahampangan lajen teu ngisang. Otomatis dina lancingan urang atanapi dina lancingan lebat urang aya najisan. Dicanak salat teu sah salatna. Naon sababna? Sabab syarat sana salat teh kedah suci tina najis dina pakaian berarti eta. Dina badan sapertos tadi. Tapi ketika dihitan insya Allah dah moal nyangkrung. Cenah da hoream dihitan mah atuh. Mun teh mah moal dihitan kumaha mangga wae teu dihitan ngan setiap bade ngompo wayahna kudu dibedol. Nya mun teh bade ngompo bedol, beres bedol, beresihan, kosok malah ku sikat besi alusna mah kitu tah. Dikosok itunya diberesihan mangga wae henteu dihitan ngan wayahna beres naon kahampangan dibedol diberesihan. Teu. Dah supados gampil oge kasehatan malah zaman kiwari sanes hungkul orang Islam, orang non muslim oge eta ayeuna mah dihitan. Dalihna naon? Dalihna kesehatan. Oge aya ayeuna teh nuju naon nuju viral. Nuju rame ketika non muslim bade nikah lajeng dihitan heula sabab naon? Sabab bade lepet Islam. Usuh mana teh? Kumaha atuh carana supados henteu mun teh mah henteu bahwa eta nikah lebet Islam teh karana rek nikah. Ketika rek niat lebet Islam ulah ngantos-ngantos kana cakatna bade nikah. Rata-rata kitu ye kewe geus nikah saminggu deui kakara dihitanan kapanggih ieu abus Islamna dihitana karana rek nikah. Upami leres-leres hoyong lebet Islam entong ngantosan cakat kana waktosna nikah. Di ayeuna we mun teh mah ti harita bade nikah mun teh mah waktosna lami keneh lebet Islam. Janten ayeuna nuju namun teh aya kajadian di urang. Non muslim nikah ngengengkeun urang gitulah bangsa Islam, lebet Islam can dihitan engkewe cenah geus deukeut kana di mun kana nikah kakara disunatan. Atuh kapenna kitu mah? Dihitana teh karana rek nikah. Upami anu saena ti ayeuna we. Anapun jadi jeung henteu nikah eta mah kumaha Allah. Eta kumaha Allah. Tah janten pangna diwajibkeun ka pameget eta hitan jalaran hitan kacida erat hubunganana sareng kewajiban salat. Ceuk kasarna mah keur naon budak disunatan ari lain, ari moal rek dititah salat mah kitu ceuk kasarna mah lah. Keur naon budak disunatan? Ari moal diparentah kana salat mah dapangna dihitan teh supaya ngalaksanakeun salat. Ngalaksanakeun salat sabab ku eta hitan nyampurnakeun kana ibadah. Ibadah anu mahdoh, ibadah anu pardu, nyaeta ibadah salat. Sedengkeun kange istri mah eta mah sunat hukumna. Sunat hukumna. Malah pamegat sunat dirame-rame, istri mah sunat rerencepan. Tong apaleun ari disunatan awewe mah. Komo awewena mun teh mah budak umur 17 tahun heuk disunatan dirame-rame abdi mah teh dionang oge datang pangheulana cegane teh nya. Ulah ari istri mah relencepan bae. Istri mah paraji we atanapi bidan zaman ayeuna mah. Tah eta syariat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam anu diteraskeun ku urang hiji hitan kaduana ibadah haji. Ayeuna
dulur urang, kulawargi urang tos ngawitan. Insyaallah di Bandung Barat aya 2 kloter satengah anu bade angkat ngawitan kaping 17 Mei tos caket ya, tos ngawitan bade aya anu berangkat nyata ibadah haji urang doakeun ku urang sadayana jamaah ti ngamprah di Bandung Barat umumna ti negara Indonesia mugia sing aya dina bimbingan panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu nyata anu caket bade dilaksanakeun ku urang adalah ibadah kurban. Ibadah kurban. Dina masalah kurban zaman kiwari fenomenal nyaeta seueur masalah kurban patungan jeung kurban arisan. Ya, patangana. Kumaha bahasana? Oh panjang teuing kedewe eta mah nya. Dina masalah kurban mah margi peryogi waktos anu cekap lami. Ibu apa hadirin sadayana rupina ieu mah sanes tausiah, ieu mah ngemutan diri pribadi khususna umumiah wabil khusus ka Sohibul Ma'had, Sohibul Bait, mudah-mudahan ieu murang kalih anu dihitan sajabina enga dipaparin kasehatan kakiatan mugia sing disolehkeun hatena ku Allah Subhanahu wa taala jadi anak turunan anu ngajait nasib ngangkat martabat ibu rama ti dunya parat dugi ka alam akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.